Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorebacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina wengi ayeuna urang ngeraskeun carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 13. Carpon anu beris kapidangkeun dina wengi ayeuna judulna Syekh Abdul Qadir Jailani. Ieu yasana Bapak M.A. Salmun. Satu acan dipedar ieu carponna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu carpon-carpon atanapi dongeng-dongeng anu dipidangkeun di channel Mang Cecep Gorebacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Henteu kaleuwihan lamun disebutkeun yen Syekh Abdul Qadir Jailani teh pikeun di sakuliahan Indonesia sarta di negara-negara nu agamana Islam mah pohara diagungkeunana. Lain ngan ku golongan para ahli tarekat bae seperti Qadiriyah jeung Naksabandiyah, tapi ku umumna umat Islam ti madhab mana bae diagungkeunana teh dipercaya jajatena sarta dijieun karamat dijarugjug ti mana-mana keur jumenangna. Kitab atawa layang nu nyaritakeun jajaten Syekh Abdul Qadir diurang dijadieun pupunden tara dibaca sagawayah, tapi ngan dina mangsa-mangsa anu pohara pentingna bae. Anu macana henteu sabarang jalema, tapi sakurang-kurangna anu sidik yen jelema leket ibadahna tur lancar sarta pasehat ngunikeun kecap-kecapna. Memeh maca kudu wulu heula. Maca kitab atawa layang Syekh Abdul Qadir biasana di anu nebus kaul atawa ijab panadaran malah disebutna oge sok nazar atawa nadar. Dina nadar kitu sasajina oge istimewa henteu cara dina ngariung ilahar diantarana kudu sadia angeun kelor bakakak hayam kulub endog hayam ditambah ku cabe uyah bawang jeung beuleum tarasi dina piring atawa coet sanguna kudu sangu wudu. Memeh perung di mana para undangan geus kumpul nu boga hajat atawa wakilna sok ijab heula upamana bae ngaikrarkeun yen panadaran teh patali jeung cager gering naik pangkat lulus ujian atawa naon bae. Sabada ngadoa pondok barabat maca kitab teh nu digolerkeunana dina rehal atawa dina anggal. Unggal anggeus sapupuh kudu nyangreud anu disebut nyangreud teh nyaeta nalikeun kante hideung 7 lambar sina nyangreud. Engkena eta kante anu dicangreud-cangreudkeun teh sok dijieun tulak bahla dipake kongkorong budak atawa kendit. Kitab carita Syekh Abdul Qadir teh geus disaralin kana pirang-pirang basa ku pirang-pirang bangsa upamana bae disalin ku Margoliot, Browne, Ross, Nasaules, Kara de Vaux, Weir Drewes, Purbacaraka jeung sawatara deui. Tacan ngitung anu nyieun setadi tina eusi kitab teh. Ari kitab-kitabna disebarkeunana hentengan ka saurang kaitung rea edisina. Upamana bae edisi kahiji Saton Wafi, Saton Wi, 2 Dahabi, 3 Al-Jafi'i, 4 Ibnu Hajar Al-Asqalani, 5 Jami, 6 Tadhifi, 7
Al-Dilai. Ieu teh ngitung kitab-kitab anu kasebut klasik wungkul wedalan nepi ka tahun 1724. Acan ngitung edisi-edisi sabada 1724 katut salinan-salinanana boh anu benang dipertanggungjawabkeun, boh anu ora wodol dina pirang-pirang basa katut dialek di 50 negara anu agamana Islam. Layang anu dina basa Sunda oge hasil paturun-turun pasalin-salin berkah henteu eueuh nganya kitu teh wan tuning dianggap karamat di pusti-pusti tara tembong sagawaya biasana mangrupa naskah tulisan leungeun aksarana pegon atanapi Arab make jabar JR jeung sajabana ti eta. Ari nu dicitak oge aya kaluaran toko kitab Abdullah bin Apib di Cirebon anu dicitakna di Mesir. Eta layang disundakeunana ku Haji Muhyiddin, guru pasantren Pagelaran Cisalak Purwakarta. Aya deui naskah benang nulad Kiai Muhammad Sanusi di Sumedang jeung rea-rea deui naskah meunang paturun-turun. Hiji hal perlu dicaritakeun yen reana manakib atanapi kecap rea tina manqoba hartina dongeng dina unggal-unggal edisi teh henteu sarua aya nu kurang aya nu leuwih ti 80 manakib. Kitu sautak saeutik bab anu patali rejeung kapustakaanana. Ayeuna bab biografina Syekh Abdul Qadir teh nurutkeun Abdul Fad bin Saleh dilahirkeun di Jelan bawahan Tabaristan tanah Parsi ayeuna mah Iran. Patali jeung dilahirkeun di jalan teh sok disarebut Al-Jailani teh. Ari eta jalan sok aya nu nyebut Abdul Qadir Al-Kailani. Dilahirkeunana dina tahun 471 Hijriah atanapi 1078 Masehi. Tapi henteu disebutkeun tanggal jeung bulan mah ari pupusna dina bulan Rabiul Akhir 560 Hijrah. Atanapi 1188 Masehi. Jadi yuswana teh 80 tahun. Nurutkeun salah saurang muridna Abu Muhammad Abdullah magar teh dedag pangadegna Syekh Abdul Qadir teh dampak rubah ke dada gadona berat halisna kereng sorana handarwan cindakna pantes lamun jadi pamingpin teh. Ari sarsilahna mapai kaluhur kieu Abdul Qadir Saleh Musa Jangidos, Abdullah Yahya, Muhammad Dawud, Musa Abdullah, Musa Jawan, Abdullah Mahali, Hasan II, Hasan Bagenda Ali putra Abu Tholib. Putra Syekh Abdul Qadir aya genap pamegat 2 istri. Anu pamegat nyaeta Abdul Rajak, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, Isa Ibrahim jeung Muhammad. Ari nu istri hiji mah wastana henteu kasebat ngan anu hiji deui namina Aisyah. Ibu Syekh Abdul Qadir namina Fatimah. Putra hiji ulama anu pohara kamasyhurna Syekh Abdullah Al-Saumai. Guru-guruna bangsa ulama anu masyhur-masyhur bae di antarana hiji Abul Wafa Ali bin Aqil, 2 Abul Khattab, 3 Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Makhzumi, 4 Abu Khalid Muhammad bin Al-Bakilani, 5 Abul Qasim Ali bin Ahmad Al-Bayan Al-Karahi. Ari ilmu basa diajarna di Abu Zakaria bin Ali Al-Tibriji jeung Abu Al-Khair Hamad bin Muslim Al-Dabas. Anu maraca muga teu poho yen Syekh Abdul Qadir teh terah Persi, jadi perlu diajar heula basa Arab anu bener-bener. Dina tahun 528 Hijrah waktos yuswa 57 tahun anjeunna kapilih jadi kepala sekolah hukum Hambali. Nyaeta waktu Imam Hambali ngagentosan Syekh Ripai anu dina zaman eta kabentar ka mana-mana ahli hukum anu hese pantarna. Sakitu bab riwayat hidup eta aulia anu masyhur sanajan henteu lengkap, tapi sacoret mah lumayan bae. Ayeuna urang ngajojoan sawatara manakib. Hiji teu nyusu dina bulan puasa. Hiji mangsa bulan puasa Syekh Abdul Qadir keur burai keneh. Barang bade dimagan ku Fatimah anjeunna waleh teu keresaeun.
Kakara kersaeun sanggeus burit wanci buka sarta peutingna isukna mah nolak deui bae kitu bae salilana bulan puasa. 2. Taranga bohong. Waktu di jalan arek masantren ka Baghdad ku ibuna di bahanan duit mas 80, setengahna diphpkeun ka saderekna nami Abdullah, setengah deui ku anjeunna. Di jalan pelebah Hamdan dibegal waktu ditaros ku begal nyandak artos atanapi henteu Syekh Abdul Qadir waleh yen nyandak artos emas 40. Begal-begal teh olohok lumeh ngadenge budak ngora nyarita satara basna da batur mah dibelaan sumput salindung. Kataji ku kajujuranana eta begal-begal teh henteu tulus ngarampogna malah tuluy tarobat. 3. Orai dina pangsujudan. Hiji mangsa Syekh Abdul Qadir bade netepan di Masjidil Mansur nuju takbiratul ihram bat aya orai dina pangsujudan ku anjeunna teu ditolih nalika ruku. Orai teh ngaleor nyamperkeun sigarek macok. Waktu sujud orai teh melit kana tenggekna dugi ka awe salam deui orai teh henteu ditolih terus ngaleor ngilas teu puguh jigna. Isukna orai teh nembongan mangrupa jin tobat ka Syekh Abdul Qadir pokna. Nuhun Maha Aulia, abdi teh jin anu biasa ngagoda para ulama. Ti antawis anu ku abdi digoda ajengan teh nyata pengkuh-pengkuhna. Muga ajengan kersa ngahapunten ka abdi. Kitu ceuk sora jin teh. 4. Kitab nu robah eusina. Hiji mangsa Abu Mujaffar ngelek kitab ngadeheus ka Syekh Abdul Qadir teu bari ditinggalian deui. Eta kitab ku Syekh dipiwarang dipikeun sabab eusina rea nu henteu benar. Anu boga kitab ngarasa lebar jeung dumeh geus apal kana eusina kitab teh henteu dipikeun tapi diampihan bae. Ku Syekh dipundut ari dibuka teh bet jadi kosong teu aya aksara sacoret-coret acan tuluy dilingkupkeun deui. Brai deui dibuka bet geus salin jinis jadi kitab Fadail Al-Qur'an anu disusun ku Muhammad bin Al-Daris. 5. Ngabagikeun hiji roti. Hiji mangsa di Baghdad kata Rajang paceklik Syekh Abdul Qadir angkat ka Kisra atanapi Madain di ditu nyondong 70 ulama anu kalaparan. Anjeunna mulih deui ka Baghdad bet amprok jeung hiji jalma anu baheula kungsi wawuh maparin hiji roti magar. Magar teh eta roti paparin ibuna Fatimah haturan Abdul Qadir. Ras emut ka 70 ulama di Kisra anu kalaparan teh Syekh Abdul Qadir guragiru mulih deui ka Kisra. Roti sahiji teh dicowolan dibagi-bagikeun ka 70 ulama bet henteu seep-seep. Sanggeus sarerea walatra sareubeheun sesana ku Syekh dicandak ka Baghdad dibagi-bagikeun ka sahabat anu nyuhunkeun. Aneh roti teh bet henteu aya seepna. Sanggeus sidik tetela yen geus henteu aya deui anu nyuhunkeun dumeh sarerea geus sareubeheun nembe anjeunna ku anjeun kersa nuang sesa roti teh nembe roti teh seep. Rea keneh manakib batali jeung jajaten Syekh Abdul Qadir teh tapi da maksudna ge lain rek nyaritakeun saayana. Sakieu oge sakadar tamba kawaranan mah cukup. Muga-muga ieu pedaran anu sakieu pondokna bisa ngahudang rasa kasugri anu maos. Kitu cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.